Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan. Wa qala aydan ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadhan sumang salakha qabla ayyughfara lahu wa ragima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara fala yudkhilahul jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai anu kepribados kalintang dipikah hormat. Tur ditedak doana muga-muga sadayana aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pangarsa ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Laras. Pangarsa Bapak Kiai Ade Kurniawan. Pangarsa Bapak Kiai Haji Dayat. Sepanjang sejarah kakara ngadenge tawasul sesingkat itu. Mudah-mudahan Pak Kiai Haji Dayat sing sehat. Oge pangarsa Bapak Kiai Kosim, Bapak Kiai Iip, Bapak Kiai Haji Diki Muhammad Rubai. Oge pangarsa Bapak Kiai Syamsul, pangarsa Bapak Kiai Ahmad, ieu mah sarua jeung kula ngaranna. Oge pangarsa guru-guru ngaji nu aya di ieu lembur Cilangkap, muga-muga sing jalembar manah milik rezekina. Ais bangampih papayung nagara pangarsa Bapak Kuwu Desa Cilangkap. Muga-muga ieu pakuwu dipaparinan kakiatan kanggo amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga dina ngurus wargana jantan pahala kanggo anjeunna. Oge nu jantan wasilah pribados tiasa sumping ka dieu nyaeta Abah Iyas. Nepi ka jam ieu kuring can mendak jeung jalmana. Kakarak nempok pamajikanana. Lamun eueuh rek diculik ku aing. Mudah-mudahan sing sehat Abah Iyas. Oge teka kantun ieu panginten bapak-bapak, ibu-ibu sadayana jamaah Al-Ikhlas Desa Lembur. Mudah-mudahan sing jalembar manah milik rezekina.
Tegagantun para panitia penyelenggara anu geus empot-empotan ti kamari. Lantaran sieun teu datang cenah kitu. Cekuring ulah khawatir Kang Ade. Kita Kang Ade ti kamari ngulincar we ngawe aing lieur. Ayo we ngabalas sanca aing ka bogoh lain haram jadah. Ayo we teh ngabalas ngawe ade ca aing. Heeh kuring datang kitukeun sarua aing ge perlu. Betak ieu alhamdulillah bisa sumping ka dieu mudah-mudahan ieu berkah jeung pedagang-pedagang sosis. Bu pangarsa Pak RW aya. Piraku bae lurah ge aya RW eueuh. Hayang dibom. Pak RT aya Pak RT. RT macam-macam eueuh susul. Oh, lurah ge aya RT eueuhnya. Sing sehat Pak RT. Laju nu mana RT na ieu? Mana? Haram jadah kalah silih tunjuk deula. Oh ibu RT. Oh. Karunya amat jaba bikang jaba begang. Bogan salaki henteu. Atuh bikin ka salakina gawe. Bu, ibu, hampurannya bunya. Bisi aya nu kasinggung, pupeujeuk sing gede panghampura. Moal aya nu kasinggung moal. Moal aya nu hewa. Moal ngomongkeun. Atuh cana naon jaminah ieu. Eta sah si minah sintin eta. Aing mah kitu-kitu we bikang mah cana nu saliwu we tah. Ih hewa. Dina raraga Isra wal Mi'raj. Nya. C. Letikan efek nama. Asa ngomong di jero guha aing. C. Oh, low, middle letikan. Oh. Dina raraga Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi sanajan ieu parantos sasi Sya'ban bahkan geus rek nepi kana sasi Ramadan urang pindahkeun jaban deui. Mudah-mudahan ieu acara sing gede barokahna. Lain Rajaban deui ieu mah tapi Jabrah Rajab. Nah gitu. Jadi acara teh acara naon? Jabrah nya Rajab nya Rawah. Mudah-mudahan urang ieu kebek ku kabingah. Sehingga dina memasuki bulan Ramadan sarehat sadayana. Dina memasuki bulan Ramadan sadayana siap dohir batin. Hatena siap, awakna siap. Matak dina ngahareupan bulan Ramadan ulah sok loba ulah loba gajagi. Bisi engkena kaburu ger. Ieu mah kuat munggahan ka dieu bong ka ditu giliran Ramadan gering sia teh. Gering nama atuh ai keur naon? Ari keur erek piknik mah erek munggahan laguna teh di sini senang di mana-mana hatiku senang. Eta mah keur berangkat ce. Barang mulang ti piknik mah bulang ti mana? Bulang ti pangulinan. Ngahuleng di jendela mobil. Di sini hutang, di sana hutang. Punya. Mata geus munggahan mah urang munggahan hiji babersih masjid, dengein. Lamun rek munggahan hiji masjid bersihan. Betul? Karpet laundry. Kan urang eta taraweh rada lila waktu. Nah, sehingga lamun ngambe karpet masjid hapeuh begitu sujud teh Allahu Akbar. Rada seueul kana angan. Ieu mah budak ieu karpet bede bau cokor. Tah, matak supaya teu bau cokor, laundry. Papatungan ibu-ibunya.
Ieu mah munggahan paribasa aing ngaliwat. Betul. Oh, ieu mah ngalimunggahan teh masih dikeun cocok podol. Ari munggahan teh ngunggahkeun naon? Ngunggahkeun hate siap dohir batin rek mayunan sasi Ramadan supaya urang kaasup jalma anu disebut untung teh teu kapati-pati urang ditinggalkeun ku bulan Ramadan urang teh jadi jalma tak. Nah, gitu. Matak hayu urang peuting ieu neangan sasieur sabeuneureun geusan nyaangan hate insya anu datang ka dieu mudah-mudahan nu tadina hatena teuas jadi anu hatena teu reugeus galak jadi sabar mudah-mudahan nu korek jadi aya nu korek aya tah eta nu nyebut aya sok ngarep-ngarep pamere batur atuh heuh Bu Pak cek aing ge Pak heeh geus teu aneh bapak-bapak mah gitu disebut jalma da udud disebut patung da udud disebut jalma teu nembalan ai dicalukan sakali deui disebut marah mata konon uin mah jarang nanya lalaki loba nyeri hat matak ieu urang dina raraga Isra wal Mi'raj atanapi urang tarhib Ramadan menyambut bulan suci Ramadan ulah dugi ka urang kasebut jalma nu rugi naon cenah ceuk ulah kasebut jalma anu nu kumaha nu rugi teh aya 3 golongan numutkeun bidauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu kasebut rugi hiji rogima anfu rajulin dzukiratu indahu falam yusalli alayya nyaeta jalma anu ongkoh ngadenge ngaran Kanjeng Nabi disebat tapi geuning teu daek maca salat ongkoh nguping jenengan Kanjeng Nabi disebat tapi manehna teu daek maca shalawat ngobrol we ngobrol menang snack encan ku aing encan tadi si RT lewat bae ka aing bieu Bu lamun aya jenengan Kanjeng Nabi disebat buru-buru maca salat supaya orang teu kaasup rugi matak tengetkeun lamun keur ngaji kieu fokus lamun euceum moal ngupingkeun ulah ngobrol bisi ngaganggu nu gigir bisi nu gigir marek neangan cacaang hate kaganggu ku euceum lajupan ke ditanya mulang ti dieu ce naon cenah peuting nya kitu we betul temantak urang hiji fokus ngarah manfaat hiji manfaat waktu betul 2 manfaat umur betul 3 kasempatan leres temantak ieu niatan ku urang ayeuna niat ngahirup-hirup agama Allah nu kadua niat ngalakonan parentah Allah nu katilu niat ngahilangkeun kabodo gitu mudah-mudahan we sing dicaangkeun hatena yuk urang caangan heula hate urangnya cenah sok kumaca sholawat siap bade didangukeun ieu hampura ka para kiai nya abdi panginten kumawantun ieu ngaos ngangge nu kieu teu maksad rek ngaruksak panginten tapi rek ngajak supaya jamaah resep milu sholawat atuh engke mah geus di imah mah teu kudu dimusikan betul engke mah eueuh di imah maca sholawat teu kudu dimusikan ari ieu mah musik di dieu mah wadah wungkul wadah supaya jalma resep maca sholawat teu sawios diangge mangga kama qala mahir jin tahirul qalbi
As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Khudh biyadi, khudh biyadi, Allahumma salli wa sallim wa barik. طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سوى هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم على حبيب مولاي صل وسلم دائما يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin rahimakumullah. Tak terasa seiring bergantinya menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti bantuan. Daripada ucu Allahok wae. Sok palikannya. Menit berganti, jam, jam berganti, hari, hari berganti, minggu berganti, bulan berganti,
Alhamdulillah urang teu karaos ayeunanya sudah hampir sampai menuju bulan Ramadan, di mana bulan tersebut membawa keberkahan untuk kita semua, betul? Bukan hanya kita selaku umat muslim, juga untuk non-muslim, betul? Iya. Dina bulan puasa aktivitas teh lain menurun tapi mening. Bahkan kebutuhan makanan bukan menurun melainkan mening. Cenderung hampir 2 kali. Lantaran bulan puasa teh lain irit, eta teh barudak tapi kalaka beuki nya nu nyieun kolak nu nyieun. Es campur nu nyieun. Oh, sop buah nu nyieun. Naon? Rupa-rupa eta cek. Malahan di Banten mah aya kue jojorong segala rupa. Kue jojorong teh dina daun, tepung beas, nya tepung beas di handapna. Nyaho aing teu cocorot teu nyaho naon. Pokona mah jojo. Taroskeun ka Abah tuh anu pernah dirangkas tuh ka Abah. Jadi di Banten mah lamun bulan puasa teh aya kue khas Ramadan teh ieu jojorong. Jadi handapna teh gula berem cek urang naon cek urang Banten mah eta teh jojorong. Aya deui khas Ramadan teh bintul. Nya bintul teh tina beas ketan cek. Tuluy make sarundeng. Nya lemper dusun. Mun di mah lemper. Ngan eta deungeuna ai naon ai bintul mah ejeung dengdeng. Daging dengdeng teh ya. Atawa perkedel daging teh ya. Perkedel daging cek. Geus hooh we meh tereh kitu. Nah, mantap urang ayeuna teu karasa nikmat sehat wal afiat. Abdi ngiring ngadoakeun ya Allah, muga-muga dulur abdi nu aya di dieu di Cilangkap sing sarehat. Sehingga tiasa memasuki bulan suci Ramadan. Mampu memberikan kesan nyata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah umatmu, walaupun memang kami tergolong lemah iman, tapi kami berusaha untuk menjadi umatmu yang terbaik. Ya Robbal, buktikeun ka Kanjeng Rasul, urang mah ulah kabatur, da batur ge sarua umat Rasul, betul. Teu kudu ngabuktikeun ka lurah, da lurah ge umat Rasul. Leres. Teu kudu ngabuktikeun ka ajengan, da ajengan ge sarua umat Rasul, betul. Mari kita buktikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang berkesan untuk kita semua. Kenapa? Karena mungkin Ramadan tahun lalu kita terlalu banyak meninggalkan kesempatan, betul? Kamari malolobana sare wejing sare. Nya. Kamari malolobana teh urangnya batur taraweh barang dah. Loba teuing barang dahar batur taraweh pan urang kalah kemerdekaan. Hah? Atuh eta. Makana ulah nepi karugi ieu urang. Betul. Nah, gening saur Rasul rogima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu sumang salakha qabla ayyub farolahu. Rugi orang yang Ramadan masuk ke dalam kehidupannya. Kemudian Ramadan berlalu dalam kehidupannya, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sebelum dia mendapatkan ampunan dari Allah, Ramadan telah berlalu. Artinya, urang teh hirup di jero bulan Ramadan, tapi teu manggih panghampura Allah. Nah, da amal urangna teu pantes meunang panghampura Allah. Batur mah puasa teh ngalobakeun tadarus, pan henteu ceuk mah. Bolora menang naon maca Al-Qur'an ku tadarus kalah ka ngomongkeun. Eta keur puasa sungut ngabudah ngomongkeun. Aya keneh nu kitu. Mana beungeutna nempo? Aing mah teu ngarti eta ku awewe. Eta keur puasa ih. Kala kadariuk duaan tiluan.
Delegan geura. Tingali Pak Ade. Tingali geura awewe lamun ngarendeng duaan tiluan geura. Nya lamun keur ngomongkeun ilmu mah teu naon beungeutna teh. Cerah ceria. Eta keur ngomongkeun ilmu, tapi lamun sadetik 10 kali robah tak eta teh keur ngomongkeun matuh. Ada awewe mah ada wanian atuh. Oh, ulah komo pantar ajengan, pantar polisi ge dae kan diaromongkeun. Aing mah sabal cenah ka polisi, komo polisi tidur. Sia sabal kunaon ka polisi eta cenah pun anak daftar ka polisi teu meunang. Atuh salah ece, ih kurang kumaha anak aing kasep koneng ngalempereng para tahuntu-huntu. Tapi geuning kamari daftar ka polisi teu meunang, pedah naon eta pedah ompong huntuna. Oh. Ompong. Piraku ceu nya geningnya teuing teu ngarti, heuh sakapeung mah lieur aing mah. Pida kadar huntu cenah kitu. Iraha geura usum lebaran haji aing rek diganti ku huntu embe. Kabina-bina teuing aing mah cenah gara-gara huntu nepi ka teu ditarima. Heuh nya ceuk tetanggana teh teu ngarti sakapeung mah padahal cenah pan aya perang teh patembak-tembak lain pagegel-gegel. Bu, Ibu, makanya Bu, jangan sampai kita jadi orang yang rugi. Nu kumaha nu rugi teh? Urang dieu hirup dina bulan Ramadan, nepi ka naon? Ramadan berlalu, tapi teu meunang panghampura. Nu kumaha nu teu meunang panghampura Allah teh? Hiji, ongkoh puasa tapi kaburu ngomongkeun. 2, batur masibuk memperkaya amal, batur masibuk kumpulkeun pahala saeta masibuk ngumpul-ngumpul dahareun. Betul. Batur mah bulan Ramadan teh geuning ngalobakeun qiyamul lail, milu taraweh satahun sakali saeta mah henteu. Da sibuk teh tingali geura jalma bulan puasa sibuk nate mimiti eta anak RT meureun. Bu, Ibu, matak ulah sampai jadi jelema ulah sampai jadi jelema rugi. Tuh. Maka langkah pertama supaya orang hampang engke dina bulan suci Ramadan ye disebut munggahan teh nyaeta urang ngunggahkeun hate. Maksudna kumaha? Bersihan secara zahir, bersih secara batin. Memeh can asup bulan Ramadan geuning sok geura minta hampura heula ka sesama. Allah moal waka ngahampura lamun urang can dihampura ku sesamana. Betul? Mantap disebut munggahan teh. Yuk silih hampura daek, silih hampura. Kersa silih hampura. Hampura ceuk da sungut aing ngopi omongeun ti baheula ge. Heeh. Geus ngapalkeun eta ngomong kersa teh tapi geuning poho wae. Mantap memeh datang bulan puasa pang alus-alusna jalma nyaeta daek silih hampura, sehingga datang bulan Ramadan urang teu boga beban harampang da teu boga dosa. Hiji nu urang kudu menta hampura ka kolot ka saha? Ka sepuh. Nu kadua ka guru, leres menta hampura heula ka guru. Teras mun urang eta geus puguh euceuk mah kacarog kacaroge ulah nepi ka ieu mah engke we aing mah lebaran sakalian cenah. Naon isin eta minta hampura ka salaki? Ih teu kudu isin ceuk. Isin keneh di akhirat engke ditongton ku jalma ti mimitin umat Nabi Adam dugi ke umat akhir zaman. Nepi ka morolok tah ieu beungeut euceuk. Eueuh dagingan gara-gara isin. Matak meni keneh di dunia paling ge bengep. Nya bahkan teu kudu memeh naon bahkan teu lain
Justru lain memeh Ramadan wae kasalaki mah unggal poe. Lantaran ayat 3 golongan anu salat na moal ditarima ku Allah, boro-boro ditarima diangkat ge sajengkal dina huluna, moal diangkat. Berapa banyak orang yang sholat tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Jangankan diterima, diangkat pun dari atas kepala, tidak walaupun sejengkal. Salasatun la tartafi sholatuhum fawqa ru'usihim shibron. Ada 3 golongan yang sholatnya tidak terangkat walaupun 1 jengkal dari atas kepalanya. Who is that? That is who. Siapa mereka? Mereka adalah 1 rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang pemimpin, seorang laki-laki yang menjadi pemimpin tetapi umatnya, tetapi kaumnya mikang ewa ka manehna. Lalaki jadi pemimpin tapi kaumna mikang ewa ka manehna. Nah, sebab eta pamimpin teh 1 jahilun, 2 fasikun, 3 ahli bid'ah. Oh. 1 tah. Nu kadua wa mra'atun batat wa jawjuha 'alaiha sakhitun. Awewe anu keur sare tapi salakina hewa ka manehna. Ulah nuk hade. Lamun ibu geus pasea jeung salaki. Kalau ibu sudah salah paham dengan suami, tolong harus cepat-cepat minta maaf. Kenapa? Jika engkau berani tidur sebelum minta maaf kepada suami, tidurmu ditemani oleh laknatnya para malaikat.